dina bukan neme musim kuring kaguar Allah nu ngalungsurkeun sakinah, Allah nu ngalungsurkeun tentrem, anu Allah nu ngalungsurkeun tenangna jiwa-jiwa antara pirasa dina diri urang lamun nyampak wadahna sepuh, lamun nyampak ayatna naon nu nyampak teh naon fi qulubil mukminin. Allah teh geuning bakal mere katenangan teh, Allah teh bakal mere katentreman teh ka saha ka jalma anu dina hatena nyampak iman. Enteng geuning yang sakinah, enteng bahayang sakinah mah ku Allah dibikeun. Telebar Allah mere sakinah, telebar Allah mere tentrem, telebar Allah mere tenang kehidupan urang lamun urang nyampakeun dina hate urang iman. Jadi lamun dina rumah tangga mah, dina rumah tangga lamun urang sok ngadoakeun kana enggal nikah, nu anyar nikah, pangbujung enggal nu anyar nikah, dagan anu geus puluhan tahun nikah oke urang rumah tangga pancantang tu sakinah. Geuning syarat teh enteng. Lain ku harta, lain ku pangkat, lain ku jabatan, lain ku kedudukan, ku Allah sabere naon fi qulubil mukminin. Cukup dina hatena nyampak iman. Dibere tenang, dibere tentrem. Da geuning naon sababna, da buktina kanyaho kauningan ku urang, karumaoskeun ku urang sadayana loba anu harta banda anu dititipan ku Allah, dikeresakeun urang hirupna. Kagolongkeun jelema anu aya nyampak harta bandana cantang teu tenang loba anu geuling saha da sieun kapaling atawa anu boga pangkat jabatan anu mentereng luhur angger we geuning geuling saha teu tenang hatena teh da loba sieun anu ngabadu, sieun anu ngintip, sieun anu ngagejretkeun henteu tenang we. Harta, pangkat, jabatan, kedudukan jeung sagala rupana eta mah faktor anu ngadukung, bisa jadi ngadukung, bisa jadi ngagugradkeun, bisa ngaleungitkeun tenangna hate hirup urang. Nu mana nu pokona syarat mutlak saralo enteng asalina iman. Geuning rumah tangga ge sakinah masal barengan ku iman. Urang ge hirup abah, urang sadaya dikeresakeun tos begaduh bojo, nah bisa sakinah kan sida bisa nah. Naon sababna sampakeun iman dina hate urang.